Didinya ngeselila aja deh teh. Nyogos lila tuh kurang lebih wisatawan. Ih, dewek rek nanya ya. Nanya naon? Tah. Iya jagong, jalu apa bika? Jagong, jalu, apa bikang? Nya bikang atuh. Ah cek saha? Cik, mana buktinya? Coba mau dipelakeun. Jadi anakan, anak jagong. Ah tuh bisa, anu sidik mah iya jagong, jalu. Di mana cirina jalu? Ah orang buka. Aya kumisan, di mana-mana ge, nu aya kumisan mah jalu. Nya. Kunaon mana ngalamun pintu? Aing mah geus bosan jadi jelema goreng, mah hayang ganteng, hayang kasep aing mah. Jiga si Jang Tatang, jiga Tiro Bastian nu tetangga imah, terus jiga nu samping deui si Tepan William. Terus dulur urang we ge sampai Luna Maya, ngapi huntuna teh. Hayang jiga kitu urang teh. Cik ningali huntuna kumaha? Anjing, eta huntu atau barangkal meuni karehol kitu, pabalaka kitu. Anjing ngahina saya buntelan hitut ka aing teh goblok. Emangna geus kabeuli kitu? Tuh hargana oge mahal, 2,5 juta. Urang mah geus persiapan bahan lagi santai we. Ye. Hah? Ye. Iya mah tuh kawat paragi ngabangun imah, lain kawat paragi ngabangun huntu. Teu balik bisa. Bandung asli? Oh berarti apa sejarah? Apalah? Cing, baheula bener teu. Di Bandung aya raksasa baheula. Nu gede jauh gede. Sana. Bener teu? Pat apaleun, masih lain orang Bandung. Aya di Bandung. Naon buktina cing? Eta sepatu Cibaduyut, aya nu gede di Parapatan eta teh urut raksasa. Dasar teu panci. Oh, dasar kena pot ninja. Tas di mana, Pak Dadang? Biasa. Udah gini kayak itu kadio wilayah Bandung. Temenang. Neangan ka toko emas, ka toko besi, temenang. Kieu neangan casan, ukur kamera. Aduh, menikah penasaran hayang naon kumaha teh begitu teh. Yo, kamera ieu teh. Hargana teh 5 juta. Bisa dipakai Yusupan. Kamera pakai Yusupan. Pakai Yusupan. Yusupan atuh Arwarku Adi meureun. Awarku adi. YouTubean asli nama. Oh, atuh YouTubean. Bisa dipakai YouTube. Dipakai konten. Eta mah baturan urang si acong konten. Disebut-sebut konten. Ada konten. Oh, nya kali itu mah. Oke. Ieu teh nu kumaha? Penasaran kieu mah. Kamera nate kieu tuh. Tuh. Canggih yo. Nah, ieu nu harga 5 juta teh. 5 juta nu kieu. 5 juta ya hargana. Kamera jadul banget jadul 5 juta. Dek neangan casan kamera itu ka dieu ge. Wow, timu nu kieu mah. Anu Ieu mah bener. keur nenggor anjing, nenggor kucing, pamajikan bisik aya tenggorkeun tah nu kieu. Aduh, ya kamera harga 5 juta.
keur nengor anjing. Neng nyate. Ari kitu mah atuh uing katipu. Dok, gimana dok? Tangis di warung, nges beli bubur bayi. Oh, saha? Nyoker bayi atau ber orang. Atau si mana mat? Iya beli bubur ayam di Mang Oyo biasa. Sama kering gitu. Ini ngaranna ge bubur ayamnya ke ayam atuh, gering mah ngaranna ge bubur gering. Maaf. Oh, mandawal. Kemarin Uwi dagang di hadapan kantor wali kota. Diusir. Terus Satpol PP. Kata kantor pakai dagang, pas diusir. Wah. Tadi mah balik. Berapa? Dagang. Cireng. Terus di tengah jalan. Banyak atuh. Salahnya. Di tengah jalan. Salah. Mau uwi mah dagang ketoprak di alun-alun. Itu busur. Ya maksudnya di busur gitu. Oh, santai naon nya anak ini gur sama. Ya, dagang naon le? Urang mah ieu nya jualan tahu Sumedang ieu di bis. Dijual teh karanjangna jeung ditawarkeun di bus-busna urang kusir bukan naik tur. Nyanyi. Oh, nyaho. Terus ditawarkeun. Ah, dia mah supaya. Ini dia dagang tahu diusir kan itu diusir ke PT. Itu emang bagus. Menjaga ketertiban di lingkungan pasar supaya tertib berdagang. Ya oke ya. Tukang tempe sarua diusir. Diikuti we aturanana seperti itu. Nah gitu. Tapi ngomong-ngomong kita si Mas untung duit dari kurang duit di mana? Kayaknya teh sawu kasusah mah. Gimana sok lah bisa. Oh, sampean ngomongin saya. Oh, Kalau orang Madura teh sate dah ya. Nah, ya Kalau santai. saya dagang kayak sate dimanapun dagang ada yang bisa ambil itu sate. Kenapa? Di Bandung itu kan namanya gedung sate. Itu satenya dari Madura dah ya. Kalau saya diusir itu udah ada satenya jadi cuma gedung aja dah ya. Tak rame. Rumah deh. Ada tidak ikut atuh dah. Oh, saingan saya sampean tak celurin sampean. Saingan daripada diculik, nggak sedang dengan tempe deui we. Cireng deui we. Aku masih awe lah ke masyarakat. Ya. Ayo,